biasa melaksanakan santunan mana dina ieu santunan urang sadaya rutinitas nu tiasa urang dilaksanakeun lain wungkul bulan Muharram urang sadayana osok melaksanakeun dina setiap minggon Sabtu kadua begituna urang sadayana urang suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala di dieu we tah pisahkeun bisi mah dina ieu kasempatan urang sadayana suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Allah ridho Allah Subhanahu wa taala mangga urang sasarengan dina ieu kasempatan bahkan we seueur jamaah anu teu tiasa angkat ka ieu patempatan kaleresan putuna mayoyo saurna ngantunkeun jadi paling dia blok paling dia mah teu angkat ka ieu patempatan putuna gitu maka dina ieu kasempatan urang ngadoakeun aranjeunana mudah-mudahan aya dina panganggur Allah Subhanahu wa taala mangga urang sasarengan maca ieu pamosan kalimah thayyibah bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah api kalau teh la maujuda illallah la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la ma'luha illallah la ilaha illallah la maqsuda Bismillah tawakkalna la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih liridhoillahi ta'ala aja wa jalla ila ratin nabil mustafa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa summa ila wahyi minal anbiya wal mursalin wa sahabati rasulillahi ajma'in. Khususan Nabi Hidir Maliyabdu Malkan wa summa ila arwahi minas sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wal baqiyatu minas sahabati rasulillahi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina kanggo ibu rama urang sadayana ibu rama hidup urang doakeun anjeunna geus balik deui kana tanah kanggo ibu rama hidup nu araya keneh sing kuat dina ngadidik hidup ku Allah mudah-mudahan dimilikan direjekian digampilkeun dina setiap kahirupan cita-cita hidup mudah-mudahan ku Allah aya dina ijabah jeung qabul Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Nas'alu bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kanggo nu sedekah dina ieu dinten kanggo terselenggarana ieu acara nu kaetang lebat panginten dina dugi ka dinten ayeuna 3.170.000 kalau yang mudah-mudahan sadaya perkara nu dikaluarkeun ku ibu-ibu ku bapak-bapak langkung-langkung kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala dibukakeun jadi wasilah kasolehan pala putra-putri urang sadayana jadi wasilah kana kabarokahan kana kasab urang sadayana jadi wasilah kanggo kenging ridho Allah Subhanahu Allahumma barik lana Allahumma fi jami kasbina fi amwalina wa auladina nas'alu bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir kanggo pamaksadan urang sadayana suhunkeun ka Allah diaraminan ku marurang kalih yatim yakin ijabah doa caket ka urang sadayana. Pangdoakeun ku hidup oge ngadoa hidup kanggo diri urang sadayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana pamaksadan urang sadayana wa maqasidahum minal mutasaddiqin wal mutasaddiqat oge pamaksadan aranjeunna nu ngadamel kasayan dina ieu dinten nas'alu ya Allah Allahumma sil maqasidana yassir lana wa la tu'assir alaina wa barik lana Allahumma ula uqudal usri ya yuhin ilmahad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u kulli syai'in qadir. Amana rasulun bima unzila ilaihi min rabbihi wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina lina Rabbana wa la tuhammil 'alaina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna rahmatullah wa barakatuh wa biduh majid.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khaya. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aminan heula ku hidup sambil ngantosan snack ibu penginten masih kene di jalan, murangkalih tiasa ngantosan di luar. Sareng sasaliman we nyabu usap murangkalih hidup sasaliman ka ibu-ibu tawis seueur nu mikanyaah ka hidup. Oge ibu sing emut anu di usap ku urang teh budak urang, incu urang, bayangkeun ku urang mun seug urang nu tos teu aya sok indung bapakna tos teu aya. Cacap urang masih keneh geus sepuh sok emut keneh ka sepuh komo lamun seug mah urang saha nu tos teu aya di kieu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana taqabbal minna amalana sholatana. Allahumma ausi sababa ma qara'na hadiyatan wasilatan wa barakatan ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jiwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti khususan ila ruhi abaina wa ummahatina. Kanggo ibu rama urang sadayana, kanggo ibu rama hidup doakeun zaddina wa zandatina. Aki urang ini urang tijat rahmat tijat waliman intamana huna
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al fi qabri rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al hufra min hufarin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana wafiqna bi ta'atika wa atmimna bi ni'matika waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana wafiqna bi ta'atika waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna minal ulama'il amilina imamil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu-ibu ngadeg palih dieu opat jajarkeun ke murang kali Sina Salim. Ngadeg we Bu. Pamangget heula we nya. Ke amplopna di luar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ngajabal opat baris ya Gus pada murang kali teh selesai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing leres heula, sing ieu posisina sallallahu ala Muhammad. Sok pamaget heula. Sok salim ka ibu-ibu ti dieu mula ka ditu ka alaihi wasallam. Sok dieu. Sok dieu kapangker. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sok kami didoakeun ku ibu-ibu. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ditu. Sape antosan sinajar itu heula sina cingcau heula bae. Kayak gini sate. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sambil ngantosan nasi eta snack tuh aya saya langsung kana cingcau heula cing barudak kana cingcau heula aya cingcau sok mangga ibu-ibu tos ieu mah doakeun ieu teteh-teteh ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh ka mang heula cing aya sate sareng cingcau kayak cara liku kang amplop engke dia. Jing sinaja ieu heula. Al-mukarram al-mukarramun para ibu sadayana. Dina ieu kasempatan urang sadaya
alhamdulillah. Jik oyong cincau ka ditu jik. Hapuntenna ibu-ibu jamaah panginten sabagian doakeun oge almarhum putuna Mayoyo sauranya terus diantunkeun ayeuna urang sadayana. Kang, antosan Kang. Allah. Kayak umi amplopna kayak sebatan ya berarti. Ada nu yatim, ayeuna sanes murang kali yatim aya pesan. Kan, murang kali yatim mah barudak mah aya budak ngaos mah 5.000-an tidak itu. Mohon, kewe ke si teteh we. Jeung sate ka ditu ke si teteh keur ieu sate. Sok emang kumpulkeun heula bu eta, kewe eta mah heula. Kewe sareng. Para ibu sadayana Muharram terus berjalan geuna ka urang teu karaos 10 Muharram 1440 genep urang sadayana yeuna geus 1447. Maka kanggo urang sadayana min huwa minha hibdul auqah kedah ngajaga waktos nu keuna ka urang sadayana. Waktos nu keuna ka urang sadayana detik, menit, jam, dinten, minggu dugi ka taun terus berjalan nu keuna ka urang sadayana terus berjalan. Emut-emut urang sataun, emut 10 tahun, emut belasan tahun, bahkan ayeuna geus lain ngora deui 50 tahun, 60 tahun geus lewat, 70 tahun geuning geus mincah. Waktosna terus berjalan ka urang sadayana mangga jadikeun wasrif ila taati waqtuka kullihi, jadikeun sakabeh waktu ulah kosong tina ibadah, dimodalanana sami ku Allah berupa napas, maka balik ka Allah kudu dieusian ku amal saleh. Napasna sami ibu-ibu nu hadir di patempatan, tapi dieusi na jalmi ngeusianana nah aku ka saya, nah aku ka awenan. Di dieu didugikeun ngajaga waktu sadayana sing taat. La tatrukanna waqtan syuhada mutasyahilah, ulah ninggalkeun waktu kalayan monyah-monyah leos waktu teu dieusian naon-naon. Sapoe leos, sapinggu leos teu dieusian amal kasaean. Maka eta jalma kacidarugina. Saurina katerangan sajalma man kana yaumu khairon min amsihi, saha jalma hari ini maka saha jalma poe ieu langkung sae tinu dinten kamari, maka eta jalmi nu beruntung. Ragap diri urang sadayana, nah halebet sadinten urang semakin sae poe ayeuna daripada poe kamari kedah langkung sae. Nu kaduana man kana mi yaumi khairun atanapi misru amsalih, sajalma nu hari ini sama dengan hari kemarin, poe kamari angger we kitu. Salat fardu teh salat fardu, daya salat sunatan iraha atuh rek salat sunat. Di kamari teh ngan qobla we jeung ba'da bari eueuhan qobla ba'da rek iraha atuh. Piraku witir teh kedah ngantosan wae bulan puasa. Sing emut urang teh nambahan waktu ngurangan jatah hirup urang di alam. Man kana yaumuhu sarrun min amsihi, sajalma hari ini lebih jelek ayeuna kalah leuwih awon, keur ngora mah rajin ibadah nah ayeuna kalah hoream. Kumandu kitu ibu, maka eta jalma magbunun anu katipu. Jadi urang mangga mangpaatkeun waktu nah urang poe ieu leuwih alus tina poe kamari, eta jalma nu untung. Lamun ayeuna masih kene poe kamari jeung ayeuna masih sarua kene, eta jalma nu rugi. Mana nu alus mah anawa nu awon mah bahkan nu katipu ku waktu hari ini leuwih awon ti nu kamari. Rek iraha deui, al mautu ya'ti baghtatan, maut datang bakal tiba-tiba. Kumaha tu carana? Wa tasiru auqatil mubahi biniyatin masrufatan fil khair. Maka jadikeun waktu-waktu nu mubah, waktu-waktu anu teu katingali nilai ibadah, biniyatin masrufatan bil khair, kalayan diniatan sae. Kajeun teuing barang dahar, kajeun teuing ngan sakadar kulem, kajeun teuing ngan sakadar naon kabiasaan urang.
enjing-enjing gegero, enjing-enjing nyuci, enjing-enjing ngan sakadar nyiapkeun tuang ngenjang caroge. Jadi niatan ibadah. Ulah teh tuangan kebiasaan we. Maka sakali deui perkara nu mubah sing jadi ibadah. Uyani, perkara nu mubah sing jadi ibadah. Ari tuang wajib, sunat atau mubah, Ibu? Ibu, ari tuang wajib henteu? Wajib henteu? Aya nu wajib hayo we dahar. Henteu wajib, mubah. Mubah teh boleh rek dahar mangga, rek teu dahar oge keun bae karep teuing ngan nu jadi masalahna jadikeun daharna urang, jadikeun tuang urang sing jadi ibadah. Kumaha bedana Bu nu tuang wareg nu teu maca bismillah wareg nu maca bismillah? Naon bedana? Nu maca bismillah bakal jadi ibadah, nu poho bismillah ngan sakadar wareg aya ibadah teu? Cik urang kira-kira loba barang tuang teu bismillah atau loba barang tuang ngangge bismillah? Di mana tuangna urang teu make bismillah eta teu jadi ibadah. Da nu jadi ibadahna teh kunaonna? Ku ibadah ku bismillah. Kulemna sing jadi ibadah. Ai kulemna urang kira-kira sok jadi ibadah tara? Ibadah baca doa, tapi aya doa numutkeun dina katerangan baca 25 kali sajalma nu dimaotan eta wengi bakal maot syahid. Mana bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Bu? Naon Bu? Doana naon? Allahumma barik li fil mamati wa naon waba da Allahumma barik li fil mamati wa ba'da fima fil mauti. Kayak urang disugikeun ceuk dina katerangan urang sadaya nyuhunkeun kabarokahan dina maut. Allahumma barik li fil mamati, nyuhunkeun barokah dina maut. Barokah dina maut urang mah hirup kudu barokah, maut oge kudu barokah. Naon Ibu uyani watasiru auqatil mubahi bidiatin masrufatan. Jadi ke niatna punten perkara nu mubah jadi ibadah. Lakin idanawa bi aqlihil quwwa kumaha deui? Tuang oge kudu niat ibadah. Kumaha carana? Hoyong kakuatan tiasa ibadah. Tos lah Bu, panginten kanggo dinten ieu margi tuh aya keneh cingcaw aya nama. Mangga ngarariung di dieu naon nu didugikeun mudah-mudahan sanes kanten kasayan ibu-ibu sadayana. Sakali deui Ibu ieu teh keur ngabuktikeun urang beragama. Kumaha cara beragama teh? Hiji sing nyaah ka anak yatim, nu kadua peduli ka jalma anu miskin, nu katilu ngaberesan salat urang. Yuk ayatna bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Opat jalma nu bohong tina agama. Hiji jalma anu teu peduli ka anak, nu kadua teu peduli ka fakir, nu katilu nu salatna sok gagabah, nu kaopatna nyaeta jalma nu amalna ria. Ria teh hoyong katingali batur. Mudah-mudahan didugikeun aya manfaatna kalayan sasarengan maca doana kanggo diri urang sadayana, kanggo ibu rama urang sadayana.
Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirkeun muun barudak anak yatim tos teu araya keur aladit urang mah geus sepuh masih keneh araya keneh. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rupina sakitu bae nu dilaksanakeun ku urang sadayana aya kanggo barang tua heula ibu mangga panginten sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim.